Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng harta tinemu dosa bagian katilu. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Tatang KS. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Kunaon maneh teh ja? Tanya Muharam bari mencrong kana banget dirja anu sakitu katingalina cara longjong pias taya getihan. Aduh, nyeta kuring teh geuringmu geus meunang 10 poe ieu. Katambah-tambah hayo pamajikan kuring ti isuk eueuh. Duka teuing ka mana ngaleosna. Kuring ka dieu teh teu kuat hayang nginum mu. Di imah eueuh cai sakecelak-kecelak acan. Aridak menta kanu sejen da puguh jarauh nya aya nu rada deket eueuh deui iwal ti Muharam. Duh moh kuring teh leuleus jeung lieur mani asa maluter kieu ti tinggalian teh. Nah atuhnya eta nyipi ya matak naon heug ka dieu ngabejaan mani kawas jeung nu lian wae nyeta kitu moh nu matak ge pamajikan kuring mah. Moh wayahna wae kuring pangjungjungkeun sakedeung deuk nangtung. Awak dirja jong diangkat ku Muharam geus kitu disangkeh dibawa ka imah anu kabeneran harita pamajikan Muharam anu katelah nyenet kasampak aya keur ngahuapan anakna. Nyi, cing pangamparkeun samak di jero. Har, nakunaon Kang Dirja teh? Ceuk nyenet meni olohok ningali dirja disangkeh ku salakina. Nyeta gering cenah tembal Muharam bari ngajungjungkeun awak dirja ti taneuh kana golodog. Sok kedengkeun wae kadinya ja bisi lieur euy. Dug dirja ngedeng dina samak anu geus meunang ngamparkeun pamajikan Muharam katingali awak dirja ngadegdeg siga anu tiris. Ari ecena atuh ka mana Kang Dirja? Tanya pamajikan Muharam bari gek diuk gigireun dirja anu keur ngedeng dina balik panto. Duka ka mana nyai? Eceuna teh da ti isuk-isuk teu bebeja ka Akang oge. Nyeta Akang ka dieu teh taya lian. Ku geus teu kuat ku hayang nginum meni geus asa tuhureun kieu ti koro. Karunya teuing. Buru-buru ka ditu net pangnaharkeun cai nu haneut jeung panglempahkeun kadinya sacuntang mah. Tong make ngalempah sagalamu entong nyenet moal didahar ku Akang ge teu harayang ari kana dadaharan mah hayang sotenan Akang nginum cai haneut. Ceuk dirja bari awakna malik tinenang karak jadi nyangigir nyang hareupan budak keur roroesan nang kuban taya lian anakna Muharam. Kae atuh urang nangeur heula cai mah. Karunya teuing Kang Aja, ceuk nyenet bari ngojeng Kang ka dapur anu maksudna deuk naheur cai. Sanggeus ngahurungkeun seuneu kalacat unggah deui ka imah gek diuk deui ngadeukeutan anakna anu keur nang kuban bari dibubuligir sakadar make oto wungkul. Ja kaela nanya wayahna ku kuring ditinggalkeun heula sakodong. Nade ka mana atuh Kang Mu? Tanya pamajikanana. Deuk ka dinya kama ilum sugan boga endog hayam deuk ngahilian we keur ubar dirja. Buru-buru atuh ulah sok laleda ceuk nyenet anu harita keneh ge gejelig Muharam turun ti imah ngajugjug ka imah nama ilum anu pernahna teu sakumaha jauh ngan sakadar kahalangan ku opat suhunan. Aya naon maneh teh sisinayon ka dieu? Dek ngirim kejoketan? Tanya ma ilem anu harita keur mungkeut sapunyere di buruan. Kejoketan ti mana mak? Manasina abdi teh nyawa. Mun dek ge ti emak ka abdi bejana kamari tas dibuat. Tembal Muharam bari gek diuk dina golodog. Bisa wae maneh mah. Nini ku boga sawah. Maneh ge nu ngora teu boga. Aya naon maneh teh mu? Tara-tara ka dieu sisinarion teuing. Eta mama make sok nyebutkeun tara ka dieu ari sagala rupa teh. Geuning kamari ieu kungsi ka dieu samalah jeung indung budak basa magrib teh.
Sugan teh tara ka dieu maneh teh. Oh, si itu nya anu tara ka dieu teh si lah saha teh ngaranna anu sok nyadap teh. Sahanya Dirja kitu mah. Tah si eta si Dirja. Nu matak mah manehna teh gering samalah ayeuna ge aya di imah abdi. Nyata nu matak abdi ka dieu teh mah dek muntang tulung ka mak cing sugan boga nog hayam sasiki mah keur ubar Dirja. Kutan gering Dirja teh paingan tara katingali nyadap ari gering mah. Karunya teuing keelanan dagoan heula mu sugan aya di barudak. Da mah aya ge hayam can ngarendog deui. Aya itu nu borontok geus disileung leuman. Ka jero atuh ka ditu mu. Keun wae di dieu mah geunah tiis. Jawab Muharam bari ngebut-ngebutkeun duduk kuina kana dada. Kira aya kana saparapat jamna kurunyung mah ilem datang deui bari ngeupel nog hayam 2 siki meunang menta ti incuna. Alhamdulillah mu kabeneran aya di barudak meunang 2 siki tah bawa ka ditu sasiki keur emak sasiki keur kulubeun. Sabaraha ieu teh mah? Lah nah make sababaraha cig wae ka ditu geura bawa balik. Nuhun atuh mak ular Muharam junang tunggeus kitu mah leos balik bari mawa endog hayam dikekeupel anu teu lila Muharam geus tepi deui ka imahna. Geuning cager ja ceuk Muharam nanya si ganu dibarengan ku hate bunga dumeh ningali nu gering keur cunggelik bari ngadaharan lempah jeung angeun gelang. Pamajikan Muharam norojol ti dapur bari ngelek budak nyamperkeun ka salakina anu kakara balik tas nyiar endog hayam pikeun ubar nu gering. Menang endog hayam teh Kang Muharam? Meunang ti incu mah ilem dek diduitan ge teu daekeun. Lain ku kitu akang manyi meni ku bungah ningali eta aja daek barang dahar mun tambahan deui ka dinya sinawargeun. Tambihan deui Kang Aja ceuk Nyi Enet bari leungeun dek ngarongkong piring kosong urut lempah anu keur disieun hareupan ku Dirja. Entong Nyi geus wareg. Alhamdulillahirabbil alamin ceuk Dirja ditungtungan ku sorat terap meuning ngeureuleuh. Ari ayeuna kumaha teu lieur teuing ja euy? Berakah geuning mu rada longsong. Sirah teu karasa sing arangab ayeuna mah. Atuh lieur ngadak-ngadak leungit ngan ieu wae dina pelebah bokong anu masih keneh karasa teh. Eta meureun urut ngedang wae. Syukur atuh ja, mudah-mudahan we sing nuluy cagerna euy. Tadina lamun Dirja masih keneh kitu wae mah panyakit teu cager-cager kuring teh aya pikiran dek mawa aja ka gunung nyata kanu jadi bapak-bapaan kuring. Nah boga bapak-bapaan kitu moh teh komo we boga mah malah bapak-bapaan kuring mah lain kana ngubaran nu gering wae euy. Samalah manehna mah bisa dipake pamuntangan pikeun tina soal kahirupan sagala ngan asal luas wae urangna jeung kuat nahan gogoda. Kadinya mah tara aya nu mislok deui sakali jadi euy. Samalah kuring ge lamun geus beres paculeun di Kang Uci mah hayang ka ditu teh. Nya padahal kadaritu atuh Kang Aja bareng jeung bapa budak sugan we atuh hirup teh ulah kieu wae. Geuning batur ge nya kitu hirup ayeuna sabongbrong mah. Wah lapur. Kadinya mah Kang Aja lain tempat cara nu sejen. Biasa wae babersih malah aya kuncena sagala ceuk Nyi Enet mani asa di jalanan ngajujurung ka Dirja jeung ka salakina. Nya da memang kuring ge mu hayang neangan pisarateun pikeun usaha teh ngan eta we kudu boga keur ungkas ongkos dek jujualan teu boga jualeun minjeman moal aya anu mercaya kapantar kuring mah da puguh eueuh tanda pikeun kapercayaan. Atau kieu wae ayeuna mah ja lamun nya teh mah di dinya boga permaksudan kitu ayo wae jeung kuring keun ari perkara ongkos-ongkosna kitu kumaha engke wae euy. Soal ongkos mah keun wae kamu
kajian kongkorong kuring wae jual parake ongkos kadinya ngan kuring mah di mana aya milik minta digantian deui ku nu leuwih ti kieu. Ari soal ngagantian mah babari nyinet tong make minta digantian ku bapana budak aya milik mah keun ku akang digantian asalnya wae dek silih tulunganana. Kuring mamuh kacida hayangna teh kana jalan kitu teh kulantaran geus ngarasa ripuh hirup tahun-tahun teu saprukna kawin henteu menyat pisan. Nyaan kuring mah lain nyarita tambah bau sungut panteg gede hate samalah ka pamajikan mah moal acan bebeja nyata sok kitu da eta mah pamajikan teh sok ngahalang-halang wae kana permaksudan lalaki. Cek dirja nyaritana kitu teh nu garemeng-mengan hayang gara-gara cik ngajugjug ka hiji tempat anu dicaritakeun ku Muharam tadi. Ya ari geus kitu mah aja geus gilig tong make ditunggukeun 2-3 poe deui najan isuk ge prung wae urang indit. Benar kuring mamuh sumpahna ge ulah bisa indit ti dieu pantag hayangna teh kulantaran tadi ge geus teu kuat nyangga kasusah anu sakitu behobolna di dieu nya sifatna Muharam jeung anu jadi pamajikan satik-etikeun boga keur ngagulak-gilakna sedang ari kuring naon ari lain boga lodong kosong mah geus ari kitu mah urang isuk wae arindit ulah diengke-engke lantaran adat kuring da nya kitu lamun boga permaksudan teh sok tara diengke-engke sok ras jelig tah ayeuna mah kieu wae kuring ayeuna dek balik ka imah sugan pamajikan geus nyampak tah isukan subuh-subuh pasti kuring ka dieu nyamper kamu tapi omat ye ulah salah kayak hanas kuring ka dieu subuh-subuh ari pek di dieu teu tulus his nah make aya aturan teu tulus sagala keur kuring mah di mana di dinya jadi kuring ge ari kitu onaman hayu atuh nyai hayu atuh akang dek balik mumpung sore keneh pe ka ditu ja ngan kade bisi karasa deui lieur di jalan. Moal suganmu darada bijil kesang geuning jawab dirja bari ngaleos balik ka imahna anu teu kungsi kacaturkeun di jalana. Dirja geus datang ka imahna kalawan nu jadi pamajikanana geus nyampak araya jeung adina nu ngaran Nyiru Kami. Ari Kang Dirja na tes di mana tateh ongkoh keur boga kasakit ari taun udar idar wae ceuk pamajikan Dirja anu katelah Nyi Supiah. Sumuhun akang teh ongkoh teh damang tapi kala angkat-angkatan adina Nyi Supiah milu nyambungan nu mata kaya di imah teh karesel atuh da Nyi mending udar idar ngabangbrangkeun ka imahna Muharam kabeneran rada longsong ayeuna mah awak teh nyareri teuing atuh sirah teh berat malah tuh kesangge mending ngoprot kieu kawas nu tas ngadahar pel wae ieu mah tembal Dirja bari ngalaan ka meja sok dikaitkeun kana paku majarkeun made ka dieu nyai tapi geuning eueuh tadi mah muhun Kang bade ka dieu mung itu deui abah rada teu raraos salira teu tiasa ka dieu saurna teh ngintunkeun duana wae ulah kateterasan kalayan sing enggal damang. Nuhun nyai nuhun pisan tembal Dirja bari ngalewas ka cai ngadon mandi kulantaran geus burit anu teu sabaraha lila. Sabalikna Dirja titas cai kadenge sora bedug magrib hawar-hawar anu teu karasa deui kaayaan poe ngiles cahya batara surya anu tadina cekas bengrasna teh teu kanyahoan repoek anu biasa sok disebut ku urang mangsa peuting. Saluareun imah nyatana diburuan dina mangsa harita kacida poekna jog basa kecap antebna mah meni poek mongkleng buta rata teu katingali curug-curug acan. Kaayaan poekna alam dina mangsa peuting eta teu aya bedana lamun seug dibandingkeun mah sarua pisan jeung poekna pikiran Dirja. Pikeun batin Dirja estu gilig daya kagimir teneng ludeng taya kakeung bangblas luas taya karingrang muncuk dina basa anu dek perang tea toh pati jiwa raga teu inggih sieun ditagih terempan sieun teu mayar samalah dina batina Dirja kuat ngalisankeun kieu
kajen aing nyeri sakarat tibatan hirup jadi malarat paeh mah teu aya nu dua kali tetep ngan sakali kadar eta cenah aya bejana lamun paeh sok jadi anu paduli teh teuing. Kira wanci subuh dirja geus tanginas kacai samalah geus di baju sagala anu harita keneh pamajikanana digeugeung atuh korejat wae nya Supiah ngorejat hudang panon digisik kulantaran nulungu geus kitu pok nya Supiah nanya ka salakina anu maksudna deuk ka mana jeung naon permaksudanana ku aya tara-tara ti sasari hudang subuh keneh kalawan geus saged disalin ku baju nu rada bersih. Dina aya pananya tinu jadi pamajikanana pikeun dirja bebeja oge ngan ari terus terang mah sama sakali teu diterangkeun boga permaksudan deuk ka hiji patempatan pikeun jalma nu dek ngadon neangan jalan sangkan hirup cukup kudunya barana teu kurang ku harataan. Sanggeus dirja bebeja deuk usaha kanu jadi pamajikanana harita keneh ge sanggeus ngadenge kecap pamajikan ngadoakeun gejlik dirja turun ti imah lempang ngagedig geus teu sumoreang rea kamelang teu sieun kuno kitu kuno kieu estu lahir batin luas bangblas. Barang datang ka imahna Muharam kasampak manehna geus candekul di buruan samalah katingalin aku dirja anu keur candekul di buruan teh lain Muharam sorangan tapi make aya kana 5 anana lalaki wungkul anu maksudna eta jelema nu keur ngariung di buruan teh tayalian pada sarua satujuan jeung permaksudan dirja kalawan Muharam ku ayana ningali batur-batur pada sarua maksudna batin dirja asa beuki nambahan gede asa nambahan bunga asa nambahan taya karingrang tidinya mah sanggeus pada-pada ngaluarkeun caritaan anu maksudna sarua bring wae jelema genapan teh arindit pating garadig lempang nuju ka hiji patempatan anu biasa sok dipake jararah pikeun neangan jalan geusan hirupna teu loba kakurang. Kiwari wanci haneut moyan dirja jeung sabatur-baturna anu 5 deui geus terepi ka eta patempatan anu katingali eta patempatan teh memang matak pikakeungeun sigana tong boroning ti peuting ti beurang ge saha jalmana anu leudeung ngaliwat ka eta patempatan anu sakitu harieum ku tatangkalan galade eurih jeung juku teh teu sirikna pabolit tangkal caringin meuni geus jarangkotan. Harita mah keur nu 5 jelema kagenap dirja teu ngarasa keung atawa sieun da puguh kahiji loba batur kalawan mangsana ti beurang jeung sok sanajan eta tempat siga leuweung ge teu burung aya nu betaheun cicing di dinya buktina di eta tempat make aya hiji imah panggung nu kaayaanana eta imah teh kacida waluratna sajabana ti hateup eurih paselang jeung injuk teh tihang-tihang nage kabeh tina awi da bubuhan imah di sisi gunung jaba nenggang ka tatangga. Sanggeus anjog ka eta imah pok Muharam nyebutkeun punten menang 2 kali tapi weleh di eta imah teh teu aya nu ngawalara sararea ngarasa kaget panon pating palencerong silih tetep jeung baturna samalah di antara batur-baturna Muharam make jeung undur-unduran sagala siga nu sieun kulantaran di eta imah katingali nama siga eueuh jelemaan tapi heran make nyelengseng ka ambeum menyan meuni angin-anginan. Kulantaran ngarasa penasaran harita ganti ku dirja nyebutkeun punten tarik nakar anu kabeneran teu sakumaha lila sanggeus dirja nyebutkeun punten mah kurunyung wae ti jero imah kaluar hiji aki-aki geus kolot nakar make baju kampret bodas meuni bersih di samping sarung polekat hideung sirahna dibakutet ku ikat. Ae geuning aya si jalu tate borojong jon wae aki teh ngobrol calagor kasep ceuk eta aki-aki nu tayalian eta teh kuncena barakah abi dina waktos ieu mah aya hibarna aki sawangsulna kumaha aki damang ceuk Muharam bari nyolongkrong ngajak sasalaman ka eta kuncen teh nya kitu deui batur-baturna nu 5an ka asup dirja kabawakeun milu sasalaman. Monggo lahir mah aki teh cagor jalu yap atuh gura kadario arunggah
Cek kuncen bari mihelaan asup ka jero imah. Muharam jeung batur-baturna arunggah ka eta imah gek sadaya dariuk ngariung mani maranda kok sarila nyang harepan kukus meledug anu geus sadia tita tadi. Supaya leuwih eces tur jadi nyaho itung-itung ku pangarang dikenalkeun ka eta jalma anu daratang kadinya di antarana Muharam, Dirja, Jasmita, Iwon, Mian, jeung Kindi sakabeh ge pada sarua tujuanana. Sanggeus anu genepan dariuk mah eta kuncen teh teu waka-waka nyang hareupan ngan leos wae asup ka kamarna. Anu teu kunsi 5 menit geus nerojol deui bari mawa hiji kantong leutik jeung hiji buku anu can katingali ku eta jalma anu genapan. Adaya naon jalu ka Dario teh? Aki masuk asara ruas teuing tara-tara kaanjangan ku jalma rea. Ceuk eta kuncen nyaritana ancad lair jeung geus rada cadel maklum jalma anu sakitu geus kolotna ku taksiran pikeun umurna eta kuncen moal kurang ti 110 tahun. Tapi sanajan bari jeung sareatna geus sakitu kolotna teh mungguh badana mah masih keneh jag-jag kalawan paninggalna nya kitu masih keneh awas kana aksara. Teu kungsi lila sanggeus aya pananya ti eta kuncen pok wae Muharam nyarita kieu. Aki abdi sareng ieu darencangan di bojong enggalna wae rehna ngadohos ka aki teh taya sanes ku ngemutkeun kaayaan hirup abdi sadayana nuju aya dina kasesahan ku kituna mugi aki tiasa nulungan ka putu-putu sadayana. Woh, jadi maksud jalu kabehanana teh hayang babari ngarah rezeki jeung laloba dunyana meureunnya. Laras kitu pisan aki tembalna meh bareng. Hade jalu ku aki dijalankeun ka harayang jalu sarerea. Kan aki mah sakadar mangnepikeun wungkul kanu goib nyaeta kanu ngagogo di ieu tempat anu disebut pamujaan Gunung Inten. Tapi leuwih ti heula aki deuk nanyakeun heula ka jalu sarerea nah sanggup ngajalankeunana lamun aya pituahna tinu goib kalawan sanggup ngajalankeun perjanjianana jeung sanggup kira-kirana yang hareupan gogoda. Ngadenge pananya ti eta kuncen pikeun anu genepan can buru-buru ngawaler anggur kalah pating rareret panon silih tetep jeung pada baturna. Samalah pikeun nu dua jalma mah nyaeta nu disebut Iwon jeung Kindi mah make ised-isedan sagala diukna teh ngadeukeutan kana lawang panto kulantaran ngarasa keung ngadenge hiji sora manuk leuweung anu kadengena mani geueuman. Sigana lamun teu jauh jeung teu kagok geus aya di eta tempat moal boa kana baralik deui kadangkala diganda balikna oge moal lalu deungeun komo ieu geus deuket kaburit. Kumaha ieu teh jalu bet jarempe ditanya ku aki teh nah sanggup atawa henteu? Lamun sanggup atuh aki deuk buru-buru sasadiaan pikeun kaperluan sarerea. Ceuk eta kuncen nanya deui kanu genepan. Dupi eta abdi tah sadayana kedah ngawengi di dieu aki anu ngaran Iwon jeung Kindi nanya bani bareng. Atuh puguh wae jalu marondok mah da sadarea ge sakurnu sok ka Dario mah sok marondok tuh di ditu mondokna teh. Walar eta kuncen bari nunjuk ka hiji tempat nu jarakna kurang leuwih 50 meter ti eta imah. Ningali curug eta kuncen nuduhkeun kana hiji tempat panon nu genapan mani bareng pada ngaliuk nempok ka eta tempat anu dituduhkeun ku eta kuncen anu katingalina eta patempatan metak pika keungeun pantes deuk dipake sayang sato berhala ge kulantaran anu sakitu carane om jeung berhalana teh. Cik aki deuk nanya sakali deui ka jalu nah sanggup atawa henteu nyumponan anu sakumaha ku aki tadi dicaritakeun. Ngadenge pertanyaan teh eta kuncen anu ngadua kalian di antara jalma anu genepan teh iwal saurang nu ngaluarkeun jawaban sanggup nyaeta tayalian nu ngaran Dirja. Pikeun anu sajana deui mah najan anu mimiti ngajakan ka Dirja ge tayalian Muharam akhirna mah
ngaluarkeun kecap teu sanggup kulantaran ku sieun teh bujeng-bujeng kana sanggup nyumponan perjanjian ti kuncen cacakan ku ningali patempatanana ge sigana teh geus pupuridingan komo pikeun nu dua jelema mah nyata Iwon jeung Kindi sigana teh geus teu garenah pipikiran. Jadi ngan si Jalu wae meureunnya sorangan anu cengeng teh ari anu sejenna mah teu maksud meureunnya teu jadi naon-naon keur aki mah najan moal tarulus ge lantaran aki mah moal maksa nyarek moal da puguh Jalu pangna daratang ka dieu teh maraksud ku sorangan. Aki ceuk Muharam punten wae abdi bade ngiring sasauran sakedik. Hog wae Jalu aya naon kitu. Kieu Aki tina perkawis abdi dongkap ka dieu teh sanes teu maksad mung teu acan kapasihan emutan anu gilig ieu mah sakadar abdi nganteur wae ka ieu pun Dirja ceuk Muharam bari nunjuk ka Dirja anu harita keur mendeko hareupeun kuncen. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.